Brad, kamari teh urang aya ka Bandung, Brad. Tapi terus anjir tinggalkeun aing hudang beurang teuing kamari. Tinggalkeun kunaon? Ku kareta. Nya heueuh atuh sia teh hudang beurang moal bisa ka bagian kareta ai maneh. Kareta mah moal bisa nungguan jiga angkot anjir. Yeuh, hudangna singgasik lamun rek numpak kareta mah. Oh, tadi mah urang gasik ka ditu ka stasiun ge. Menyoyak kieu anjir geus di dieu ka Bandung ai maneh. Anyong hayang lagi kamari ka Bandung mah enak geus embung urang ge. Terus tadi naon subuh-subuh atuh ka itu ka stasiun? Nya balas dendam ka si kareta. Bohongan urang kamari tinggalkeun. Tadi mah ka katempo huluna. Urang geus lumpat sampai rel. Wah, tiula kene aing cek aing teh. Jadi hiji sama, Brad. Eueuh dendam ayeuna mah. Terbalaskan dendam urang. Jelema rempag anjir. Aing karek nyaho. Ternyata nu didongengkeun ku Kang Ibing teh tah ieu jelemana guys. Nya. Parah anjir. Rempag sia mah. Lain ieu euy tangkal takokak mah badag dieu nya euy. Sabar taun umurna euy. Tangkal takokak cenah nu kieu. Tangkal cikur sia teh nu kieu mah. Takok rempag anjir nya. Tingali atuh gejual. Pan itu buahna ge buah alpukatnya tangkal alpukat atuh sia teh. Sugan teh takokak dieu mah euy. Sebal anjir. Lain penting ada yang informasi tuh. Tangkal tukang gini mah paep nih kan tangkal caringin badag semplak kahana plagang sih aja. Aslina? Tangkal caringin anu karamat teh Nya nu eta teh apanan? walah kumaha tuh imah paep mun katinggal Imahna mah aman. Teu naon dan kabeh dituna ning ka jurangna. Oh nya teu naon eta itu ninggal Kan ngobal angger aya korban. saha paep katinggal Lain. Eta nu keur ucang-ucangan di luhur kunti jeung genderuwo jeung pocong hiji keur ngiuhan di handap keur kieu. Dekat tinggang dibawa curang ka mantri itu Uung ka Cigayam kana ambulan. banget sia hurung geus ngobelowing deui wae anjir si ieu paling dilali lama anjing jonglokeun tah anjing ka balong aing bijeun para blele sia mah belawingna ampun jelema eta. Ayo babaturan aja ya geningan unggal sore ngabring kamarana eta Jay. Biasa nih mang bulan puasa mah pesantren petir. Pesantren petir cenah. Anjir. Pesantren kilat. Di mana-mana ge pesantren petir. Atuh. Aya aja naha atuh teu ngiluan, galib jeung batur. Oh ya mang, sin gludug. Tiga toke wae atuh anjir sieun golodog. Aja melintok ke mang. Naon tuh? Bayawak. Ingan atuh anjir. Ieu anak bayawak. Nya. Lain makin dia jambar tempat-tempat makin aneh bae asana. Kumaha di? Eta tukang chicken boga masalah naon jeung hayam. Kumaha gitu? Nyaus hayam paeh di lampuan geura. Anger iya aja biaya. Pertanyaannya selalu membeliskan guys ya. Parah aja. Bi eta teh maksudna bisi tiriseun teh hayam. Kang geus paeh beureum mah boga rarasaan atuh. Jeung teu bisa diajak heureuy deui anjir. Ya, nu jadi pertanyaan orang mah. Bibi boga masalah naon ieu jeung tukang chicken. Cik Masalahna meuli chicken meta ping-pingna anu katuh dibere nu kenca. Jaba loba tapak knalpotan geura. Heuh kumaha? Boy bah. Ai bibi pesen ping-ping hayang pesen ping-ping ublak. Anjir parah ya bi ai. Bi, anu bermasalah mah cek orang malin tukang chicken. Bibi anu bermasalah nama. Parah anjir. Brad, soal mitoha urang nih nu kamari anu dianteran cap orang tua. Bager ini mah. Nu balik. Kumaha nih kumaneh? Dianteran suuk we jeung ududna. Anjing, parah anjing maneh. Sarwana goblok bener kamari teh diusir teh maneh teh kurang sasajian benernya. Sigana mah. Parah anjir mitoha maneh. Anjir. Nya henteu atuh Brad menyak. Bukan aing benar we.
Mun bito haji kitu mah anjing kajongten jadi atuh. Teh, terus eta kumaha atuh bisa bager gitu? Panapena teh rusak cerita nate. Oh. Urang aya bikeun lan urang. Nah, terus Jadi bager ka urang. tumben maneh Heuh atuh. wagur. Anjir jelema mah diet kieu biasana oge. Naon deui geura. Sawah lega. Beas kintalan osok kebon angot. Ek jang saha deui lamun teu jang urang coba. Nya Nya parah. Tah nu kieu eupan beunteur hayang menang gurame. Bilih bade dicobian mah enggak. Nah, nu kieu teh namina teh politik Yahudi, guys. Nya, nu kieu teh. Sok cobian. Ieu, strategi buta kayas juga kieu tah. Parah anjir sih ieu. Ayo otak rempang dipake mikir anjir. Da teh jago eta. Duh, ting CS, sugan we euy. Di dinya teh boga solusi, kan pinter di dinya mah. Urang pusing. Solusi naon? Si eta molor terus. Ku urang geus digubrak-gubrak, geus make musik. Malah balas pusing mah ditajong, anger be molor. Saha di maneh? Lain, obat tidur. Serempak deui wae anjing si rasi eta. Please blak. Obat tidur mah sia teh ajang diinum. Anu teu bisa sare, anu hese sare, minum obat tidur. Lain jang dihudangkeun maksudna karena obat tidur teh. Sia mah. Cek aing mah kieu ya. Eta obat tidurnya daripada musingkeun maneh. Maneh jadi kudu ngahudangkeun eta obat tidur. Cek aing mah teleng kabeh ku maneh. Teureui kabeh lep. Jadi maneh molor. Kalilana teu musingkeun aing. Ai bibi ieu masih keneh make skincare banget. Anu iklan Agnes teh. Ganti make skincare asli ayeuna mah. Oh, ieu meni glowing atuh. Oh, pugu Alus. asa glowing kieu. Sugan teh masih keneh make press care jalur. Itu atuh ah. Cek orang mah ya mending keneh make nu alami bi. Make timun eta teh alus timun teh bi. Apa timun? Apa bonteng lim? Timuning. Teu waras pisan mah tahan teh ieu mah. Itu benar ya mah bi, benar bi. Ya, lain naon make skincare gitu teh bisi aya efek sampingna bi. Ya mau atuh samping kalau dipake ku mamang. Tuh kumaha da aman-aman saja. Cek aing ge ngobrol jeung bibi aing nya. Aing mah milih keneh ngobrol jeung Doran Pacul. Da Doran Pacul mah orang diajak ngobrol paling teu nemalan. Benar teu? Eueuh pika pusingeun anak. Ya ngobrol jeung bibi aing. Efek samping bi, efek samping jangka panjang bisi kana beungeut nu tadina bibi hayang glowing nya. Jadi siga muning. Paham? Nya, paham. Udah make urat wae aing ngobrol jeung bibi aing.